Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui di channel anu maneuh Agus Kopdas. Dina danget ieu sim kuring bade ngadongengkeun hiji carita ieu diserat ku Agus Kopdas, didongengkeun ku sim kuring nyaeta Wawan Rustiawan. Nyenak judul Arwah Males Pati. Mangga wilujeng ngadangkeun. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, kocapkeun pertengahan tahun 1850-an di hiji lemur nu nyingkur sisi gunung tatangkalan masih keneh loba dur baradag cai curcor pepelakan pikeun kawutuhan sapopoe sarubur. Parehejo ngampar di sawah nu satungtung deuleu. Sasatoan nu ngahaja di piara loba kacida. Mukayaning munding. Embe, ayam, bebek, lenci, marmot jeung sajabana. Subur makmur weh eta lembur teh. Ari ngaran eta lembur nyaeta Pasir Sarongge. Punten kami aya nami lembur nu sami aya mah ngan saukur dongeng. Hiji lembur masih keneh can loba kawargana kawilang ukur 80 suhunan. Ari nu jadi pupuhu di lembur eta teh ngaranna Aki Karta. Lalaki umuran 70 tahun tapi masih keneh gagah. Sabab unggal poe masih keneh jadi guru pikeun barudak ngora nu ngahaja diajar ilmu bela diri ka manehna. Dadeganana Aki Karta jangkung gede, Simardada Dewas Jemros, Wibawa jeung kobarana dipikaserap ku rahayat salembur. Aki Karta nerapkeun aturan nu diwaro ku sakabeh wargana, adil tur wijaksana ieu pupuhu teh. Teu kumaing kadituna teu pernah melesetkeun jabatan pikeun kepentingan maranehna pribadi atawa pikeun kulawargana. Aki Karta boga anak 2, lalaki jeung awewe. Nu lalaki umuran 27 tahun ngaranna Nata Kusuma. Kasep ngalempereng koneng bari dedeg sampe rupa hade. Salian tieta oge Nata Kusuma teh hiji jajaka anu kawilang geus luhung ku pangarti ilmu pola kalugaranana. Ari nu awewe ngaranna Siti Ningrum. Umurna 23 tahun teu jauh beda jeung lanceukna. Siti Ningrum oge geulis lain samanea pengawakan ngagitar Spanyol. Geulis we pokona mah moal bisa diungkarakeun ku basa bakat tingku geulisna. Siti Ningrum najan awewe tapi sarua diajar ilmu olah kanugaran, malah geus kawilang ilmu patengahan nu jadi pangabisan. Dina hiji peuting nalika ringse salat Isya, Aki Karta ngumpulkeun 2 anakna disaksian oge ku jelema nu jadi kepercayaan kulawargana. Nata Ningrum anak ing anu kasep jeung nu geulis. Bapa teh geus kolot disaprak indung iralaing ilar dunia, bapa geus loba sorangan.
ayeuna bapak rek nanya ka hidup tuaan. Ila harek mere itu pikeun bapak. Ceki karta dari anaker. Ari nu ditanya malah silih pelong pahayo-hayo sina nembalan. Sabab lanceukna teu wae nembalan antukna ningrum ngawanikeun maneh nembalan. Acan ningrum nembalan ngadadak di luar kadenge sora jelema pating harauk. Nata reuas tuluy ngablesat keluar di rohangan. Menelan geus di luar nata reuas kacida. Sabab loba pisan jelema nu datang bari marawas senjata sarupaning bedil, pistol, bedog, kubang jeung nu liana. Ieu nu datang teh tayalian nyaeta gorombolan pangaco keamanan. Lamun diitung jumlahna mahi sakompieun pasukan mah. Loba pisan. Pamirsa kaum dangu di mana we aya. Ieu gorombolan teh ting harauk bari ngabekaskeun senjata. Tiap imah didatangan tuluy nu boga imah dititah kalaluar. Nalika bungeun mangka teu ata parah ditembak harita keneh. Hei! Mana kupu ieu lembur? Geuat cenah harapan kuring. Itu ceuk pamimpin eta gorombolan. Kata ngagolak amarahna. Niat arek narajang tapi kaburu diceuwang ku Aki Karta. Heup heula. Ulah ngalajur amarah. Tingali maranihanna teh mawa barawa bedil. Bisi paeh konyong ke ilai. Ceuk Ki Karta Anata Kusuma. Gorombolan mikin edan. Belah wetan dua imah dibeulem. Ninggal kitu antukna Ki Karta ngagajleng yang hareupan pamimpinna. Ilaing menjadi boboh di lembur. Ceuk pamimpin eta gorombolan nu ngaranna Ki Kohar. Pangawakan jangkung badak simar dada dewas cembros. Nutaya papadana. Na pipi belah kenca nyampak codet panjang ngegemat. Leres kuring pamimpin ieu lembur tupi salira saha. Nah jol ngaganggu katengtreman lembur kuring. Dewe Kohar alias si codet pamimpin pasukan samber nyawa. Dewek pangaroga hala warga lamun marenehanana teu ngalawan. Pasukan dewek disbiakeun bekal di leuweung. Kukiduna serahkeun kabeh harta banda para warga. Lamun henteu ngandung harti hayang paeh. Iya. Cek si codet pada tungtungan ku seuring ngahaha. Teu bisa kitu atuh. Pan warga oge meunang capek digawe boga harta banda di teh atuh. Ki Karta nembalan. Lamun kitu carana ieu laing jeung kabeh nu aya di dieu beta paeh. Pasukan cokot kabeh harta banda jeung sagala rupa bahan kadaharan di lembur. Culik awena. Amun aya nu ngalawan, paehan. Codet marentah. Deulila rengse marentah kadenge sora pating jerit warga lalakina ditembak awena diseret keluar di jero imah.
jauh tolongannya ini arek dibawa aja jauh tolong aduh anak itu dia samping aduh tolongan aduh Allah mengatakan ayo Malaysia ini Lu masih keluar keluar kami tanah siap ampun buru dulu bawa ke mana ampun maksud aing yuk ampun barang itu waktu nasib panten pamirsa cak kurang tuna dihanjuang siam kurang tenden dihandelem siam tunda gesan alaun tenden gesan sampeun mangsa datang kurang sampeun permios